Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang palawargi, syukur upami daramang. Mangga orang teraskeun ieu dongeng anu enga nyaeta bagian munggaran bagian kahiji dina cariyos Palagan Sumedang Larang. Mangga kaurang Sumedang wilujeng ngadangukeun ye cariyos sejarah Sumedang. Mangga ulah hilap dukunganana ucara hatur nuhun. Mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamirsa, wilujeng tepang dangu acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Atuh para wargi sadaya sabada mangjaya namatkeun dongeng ti payun, ayeuna bade ngahanca judul enggal. Cariyos nyambung masih kene karangan Aan Merdeka Permana. Bade ngabantun cariyos judulna Palagan Sumedang Larang. Ayeuna dina bagian kahiji. Atuh para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Carita Palagan Sumedang Larang teh minangka terasna tina carita nu gugur di Pulasari. Dina carita nu gugur di Pulasari digambarkeun yen karajaan nu katelahna Pakuan Pajajaran teh tumpur ku gempuran-gempuran tentara Banten. Ngan bae samemeh Raja Pajajaran akhir palastra inyana geus marentahkeun putrana nu katelah Raden Aji Mantri. Raden Aji Mantri ditugaskeun pikeun gancang nyerenkeun Makuta Binokasi Sang Hyang Pake. Ari nu disebut Makuta Binokasi Sang Hyang Pake nyaeta Makuta Raja lambang kakawasaan Pakuan Pajajaran ka Prabu Geusan Ulun. Nyaeta Makuta Binokasi Sang Hyang Pake diserenkeun ka Prabu Geusan Ulun. Anu mana Prabu Geusan Ulun dina waktos harita anjeunna nu Nyakrawati ngabahu denda di Karajaan Sumedang Larang. Aji Mantri dibaturan ku opat perwira senior Pakuan. Nu katelahna Ki Jaya Perkosa, Ki Pancar Buana, atuh Ki Terong Peot, Ki Pancar Buana Terong Peot, Ki Konang Hapa jeung Kewira Dijaya. Aseja nyieun lalampahan ka wewengkon Sumedang Larang. Sabab kasauran Kangjeng Prabu Ragamulya Surya Kancana, anjeunna kungsi ngeceskeun yen anu pantes nuluykeun tapak lacak Pakuan Pajajaran teh nyatana Karajaan Sumedang Larang pisan. Dina ieu lalakon bakal digamarkeun kumaha hese belekena aleutan nu mawa Makuta Binokasi Sang Hyang Pake ti Pulasari Banten, ti Gunung Pulasari Banten ka Nagri Sumedang Larang. Rupa-rupa halangan jeung harungan nu ngancam-ngancam kasalametan, atuh teu weleh-weleh ngajungkiring ngahalangan eta pamaksudan. Ieu teh tayalian loba pisan kelompok-kelompok anu teu panuju kana rarancang Raja Pajajaran akhir teh. Para mitra kaum dangu, kocapkeun hiji aleutan nu tarumpa kuda
kabirengeh keseger ngabaris rapih di tengah jalan padati. Jiga-jiga eta alitan anu tarumpa kuda teh keur ngahaja nganti atawa megat-megat nu bakal ngaliwat ka palebah dinya. Saha atuh maranehanana? Jeung saha nu rek dipegat-pegat? Tah ieu para wargi sadaya. Atuh jeung deui naon maksudna make megat-megat di jajalaneun antara tapel wates wewengkon Banten jeung wewengkon urut Pakuan Pajajaran teh. Geus sabaraha lila urang megat-megat di dieu hekian teh, ceuk hiji lalaki nu sembada. Umurna meureun aya kana 55 taun. Kumisna nyiripit ipis godegna kandel. Eta lalaki sirahna dibeungkeut ku iket hideung. Papakeanana sing sarwa hideung. Kaluhurna baju kampret jeung kahandapna calana sontong. Bedogna ge nogel dina cangkeng. Ari nu ditanya bieu. Pakeanana sarua di kampret jeung disontong ngan bae pulasna bodas. Ki Antea umurna kira-kira 40 tahunan. Sarua kumisna nyiripit ipis ngan aya janggot saeutik mapaes gadon. Ki Antea kulitna rada bodas malah beungeutna ge kasebut kase. Urang teh geus aya 2 poena ngajaga di ieu jajalaneun. Tapi heran, rombongan si Aji Mantri tacan hol keneh bae Kiragapati. Tembal Ki Antea. Nembalan ka jalma nu nanyana tetela Kiragapati. Emut keneh para mitra, Kiragapati mangga urang teraskeun. Dina lalakon nu gugur di Pulasari. Kiragapati teh tayalian iwa ti pamimpin pasukan nukung singa gempur Pulasari, nukung singa gempur Pakuan Pajajaran. Nya tempat numpina Kangjeng Prabu Ragamulya Surya Kancana, Raja Pakuan Pajajaran anu pamungkas. Kiragapati kaasup perwira Surasowan nuka cida dipercaya na ku Kangjeng Sultan Maulana Yusuf pikeun numpurkeun Pakuan Pajajaran nepi ka akar-akarna. Sanajan dayeuh Pakuan geus ditumpurkeun, sanajan nu jadi rajana oge geus dipalastrakeun, tapi jigana pasukan Surasowan can sugema. Buktina we ayeuna eta balad-balad Banten teh keur ngadodoho rombongan Raden Aji Mantri nu pajah mah rek ngaliwat ka eta jajalaneun. Ngan bae sakumaha ceuk katerangan ti Ki Antea. Tetela geuning rombongan Raden Aji Mantri teh ditungguan 2 poe teu muncul-muncul. Ditungguan 2 poe teu embol-embol. Ngadenge omongan Ki Antea, Kiragapati bangun anu teu sabareun. Wah, anjeun mah teu bisa dicekel pisan omongan teh Antea. Nah, waktu keur idek liher di Pulasari, anjeun teu narima beja nu saestuna. Ceuk Kiragapati mundel. Para mitra kaum dangu, dicaritaan pajah omonganana teu bisa dicekel atuh kabireung Ki Antea jiga nu kurang sugema. Atuh salirana ulah cumarita kitu Ngacek saha omongan urang Pajajaran teu bisa dicekel. Pokna rada muncereng Ki Antea. Kiragapati teu katutuluyan
kajaba manehna ukur kutuk gendeng. Ki Banaspati ge urang Pajajaran geuning teu bisa dicekel omongan anak. Pokna ngecewis tapi bari teu wani neuteup beungeut Ki Antea. Ngadenge ngaran-ngaran Ki Banaspati atuh Ki Antea ngabalieur jiga nu cuan. Barang Ki Antea ngadenge ngaran-ngaran Ki Banaspati disebut-sebut ku Kiragapati atuh harita ge Ki Antea ngabalieur jiga nu cuan. Atuh kami maulah disaruakeun jeung Ki Banaspati he Kisila. Sanajan manehna urang Pajajaran oge, tapi manehna mah ukur kacing calangna. Mun dina nog teh mah kami mah urang Pajajaran tulen Kisila, ceuk Ki Antea. Ngadenge omong-omongan Ki Antea, Kiragapati ukur seuri keom. Meureun mana seuri keom oge, dari hate-hate nama Kiragapati tetep ngece. Sabab boh Ki Banaspati, boh Ki Antea keur maneh nama ajena tetep sarua, nyaeta jalma-jalma nu geus hianat ka nagarana. Ki Banaspati eces bilu ka Banten. Lain dume hayang pindah pileumpangan nuturkeun atawa hayang satia satuhu ka Banten, tapi alatan ngarasa teu sugema ku kawijakan-kawijakan nu boga kakawasaan di pakuan Pajajaran harita. Ku sabab kitu Ki Banaspati ngojok-ngojok urang Banten, sangkan gewat-gewat numpurkeun pakuan Pajajaran. Malah Ki Banaspati kolu ngalatih para perwira Banten ku jalan ngaboke Rusia taktik tempur Pajajaran. Tapi lamun pakuan geus digempur, tepikeun ka ancur, kahareupna Pajajaran kudu dipasrahkeun jadi kakawasaanana. Anu mana engkena Ki Banaspati anu mimpin pakuan Pajajaran jadi bawahan Banten. Kitu kahayangna Ki Banaspati harita. Beda pisan jeung kahayangna Banten. Ari kahayangna Banten mah Pajajaran teh burak nepi ka beak jeung akar-akarna. Ari kahayang Ki Banaspati mah Ki Banaspati anu mimpin cenah pakuan Pajajaran di bawah kakawasaan Banten. Memang para waragi sadaya, urang Banten teh sacara politik mah memang hayang nyirnakeun karajaan nu teu tunduk ka manehanana. Dina kayan kitu gewat nyat je tujuan pisan. Nu penting mah pakuan Pajajaran ancur heula. Urusan engke kahareup mah kali kumaha behna. Kajeun teuing kumaha engke kahareupna mah cenah nu penting mah pakuan Pajajaran ancur. Rek saha nu milu ngabantu paduli teuing, teu urusan. Nu penting Pajajaran ancur. Ki Antea dina lalakon ka tukang-tukang memang teu kungsi kacaturkeun. Ngan bae harita geus digambarkeun yen salah sahiji sabab musababna pakuan Pajajaran nepi ka bisa digempur teh ku alatan geus dihianatan ku wargana keneh. Dina catetan sajarah nu geus ngahianat ka Pajajaran teh disebut-sebut aya ngaran Ki Jungju. Tangtu lain ukur saurang, da bisa jadi Ki Antea ge kitu. Ki Antea teh nasibna jiga Ki Jungju, nyaeta saneng-neng pangkatna di nagara teu naek-naek.
balukar ngarasa nyeri hate asa ditengteinganan antukna Ki Antea ti gubrag jadi jalma hianat sakurusiah nagara dibeja-bejakeun ka pihak musuh sakur kahengkeran nagara Pakuan Pajajaran dibejakeun ditepikeun ka pihak musuh nya ladang tarekah jeung perjuangan Ki Antea harita nagarana korban tumpur teu nyesa naon-naon pisan tapi naon buruhna tinu dibantuan ku manehna nya eta puguh ge acan ari buruhna mah cenah para wargi wangsul deui nyarioskeun perkara Ki Antea. Ki Antea dina lalakon ka tukang-tukang memang teu kungsi kacaturkeun ngan bae harita geus digambarkeun yen salah sahiji sabab Pakuan Pajajaran nepi ka bisa digempur teh ku alatan geus dihianatan ku wargana keneh dina catatan sajarah nu geus ngahianat Pajajaran teh disebutna Ki Jungju tangtu lain ukur saurang da bisa jadi Ki Antea oge kitu Ki Antea teh nasibna jiga Ki Jungju nyaeta saneng-eneng pangkatna di nagara teu naik-naik balukar ngarasa nyeri hate asa ditengteinganan antukna Ki Antea ti gubrag jadi jalma hianat sakurusiah nagara dibeja-bejakeun ka pihak musuh sakur kahengker nagara sorangan ditepi-tepikeun ka pihak musuh nya ladang tarekah jeung perjuangan Ki Antea harita nagarana jadi korban tumpur teu nyesa naon-naon pisan tapi naon buruhna ti anu dibantuan ku manehanana nya eta puguh ge acan ari sakadara sahuap sakopeun keur nyatu jeung keur pake mah memang puguh cumpon manehna teh ngan apana nu matak ngabalieur nu kanga nagara teh da tadina nyeri hate teu dibere pangkat ayeuna oge sakitu geus dimodalan ku ngancurkeun nagarana ari upah kasebut pangkat mah acan deui manehna ge kitu we kakara ulah ilu jeung nu geus boga pangkat malah mah dipikir-pikir bening baheula mah keur di Pakuan Pajajaran puguh pangkatna sok sanajan teu naik-naik oge ari ayeuna ke pangkat naon atuh manehna teh jigana urang Banten kaasup Ki Ragapati apal pisan kana eusi-eusi hate Ki Antea tapi malah ku apal tea ku Ki Ragapati jadi dimanfaatkeun Ki Antea haben di Paraban nu ngeunah-ngeunah ari sakadar kahakanan mah teu diowalkeun pon kitu deui pakean nu aralus teu diowalkeun dibere hakaneun saloba-loba dibere pakean nu hararade urung nangtung siang lempang cek paribasana Ki Antea teh Ki Antea pakeanana ge menang make pakean buludru buatan Parasi ngan ari pangkat mah ti nagara teh acan atawa boa moal manehna dibere pangkat ku nagara Banten ceuk Ki Ragapati lamun ka nagarana nyaeta kabali geusan ngajadina sanggup hianat atuh angot sakadar ka tempat pangumbaraan urang Banten moal ngajenan ka jalma-jalma hianat deuleu kitu
gitu cek pamikirna Ki Ragapati. Si horeng si mana horeng gini beda pisan pamikir Ki Ragapati sanggeus pajajaran ancur mah. Waktu pajajaran can ancur atuh Ki Antea teh dikusru-kusrukeun. Tuh cenah ancurkeun pajajaran. Engke ge baka aya hadiahna nu baris katarima. Para wargi hadiahna teh nu karasaku ka Antea Ki Antea mah saukur dahar jeung pake. Ki Ragapati geus mere pangajen anu khusus ka bangsa jalma-jalma samodel Ki Antea, samodel Ki Jungju, atawa samodel Ki Banaspati. Yen jalma-jalma samodel maranehanna mah teu boga rasa satia kasing saha bae oge. Kajaba kana harta jeung kalungguhan. Lamun harta jeung kalungguhan teu kahonta, hiji waktu manehna bakal ngolembar deui. Para wargi anu mulia, atuh Ki Ragapati oge harita geus mere pangajen nu khusus ka bangsa jalma-jalma samodel Ki Antea, ka jalma-jalma samodel Ki Jungju, atawa ka jalma-jalma model Ki Banaspati. Yen jalma-jalma samodel maranehanana teh teu boga rasa satia kasing saha bae oge, manehna mah kasatiaan teh diukur ku harta jeung kalungguhan. Lamun harta jeung kalungguhan teu kahontal, hiji waktu oge bakal ngolembar deui. Malah nu leuwih bahaya ti eta mah manehna bakal nyieun hianat deui. Ceuk pikir Ki Ragapati, ngan sanajan kitu keur saheulaan mah urang Banten teh butuheun ku tanaga-tanaga samodel Ki Antea, samodel Ki Jungju, atawa Ki Banaspati. Cenah mah jalma-jalma samodel kitu hianat sotenan ka nagarana. Dari ka Banten maka cidang nguntungkeunana cenah kitu. Malah Ki Ragapati harita teh kungsi aya pikiran sarupa kieu. Soal engke bakal diupah atawa moal? Ya kumaha engke we eta mah. Nu penting ayeuna dimangpaatkeun, dipake kauntungan keur pasukan Banten. Kitu ceuk Ki Ragapati deui. Nu penting ayeuna kumaha carana sangkan Ki Antea atawa sabangsana jeung eta bisa tuluy dimangpaatkeun. Waktosna seueur. Alhamdulillah namai kapihatur palagan Sumedang Larang dina bagian anu kahiji. Mangga hatur nuhun kanu parantos ngadukung ieu channel. Mangga permios.